Punten lah ngiring karabat ada iya perlebihan. Mangga. Kalau ketutupan pantuna. Oh. Atuh dihandap di luhur atuh. Ada kantor sedagingan hiji. Oh nya kita deui pangsi lagi. Aduh. Aya naon ye. Aya naon? Abdi teh nuju kali ya perlebihan itu terus pada malan ya Mang Haji susugana di Mang Haji aya pada malan naon bae oge lah. Pokona mah damel penting damel dibayar ku Mang Haji gitu tah aduh. Teuing. Aya di pada Mang Haji pada lah naon wae abdi mah yang penting hoyong acis ya teh. Ampun Mang Haji mah sakieu buktosna naon atuh. Ya naon wae teh Mang Haji lah pan seueur aya domba baru domba seueur gaduh sagala we tuh Mang Haji. Nya teh Mang Haji ge ieu teh. Eueuh ieu geus beunama ieu teh ya. Pan balik tah kamari si Yuda balik si Yuda teh betah di dieu teh. Lah eueuh ngagitna ya. Ya biasa tukang mari, tukang naon oge lah, tukang marab, naon pokona mah yang penting ngedamel gitu di Mang Haji ya teh. Ya gitu mah Mang Haji mah mau bisa gaji gede. Dan penting mah kenging acis we abi mah. Nah pokona mah ya teh. Mang Haji aduh ampun zaman ayeuna mah aduh ampun serba salulit Mang Haji. Abi teh. Ih sok mewek tuh atuh. Tuh sama ditampi tambah Mang Haji. Ya, heeh. Terima tulah sama gawe-gawenya. Wayana ye Mang Haji magan ke tempat kita. Sorangannya. Ya. Oh, siapa tuh Mang Haji? Zamanana aya ge sok abi siapa yang damel oge ayeuna ge? Iya. Tukang sapu mah oge wios lah. Ya tuh ieu Pak Haji haus. Ayam cikopi. Cikopi? Ya, panjenengan cikopinya. Oh, di paling mana dapurna? Tah ke tukang terus ke ujung. Oh, gitu. Nah, lega Pak Haji mah. Oh, nantinya? Ya. Ada ayah saya di itu di dapurna. Tah eta sesat. Pan Kerta ya. Oh, nah. Bu Haji na angkat teman. Ya. Lah kitu mana teh? Di daerah tepi sur. Iya. Ya, itu. Keun bae da soleh. Si Malik mah heueuh. Kata Haji ti budakna ge. Kalian dulu kene ongkoh. Teuing. Karunya lah. Keun bae. Saru gawe-gawe si Malik mah. Domba parabeun pan aduh. Itu kebon cengkeh koredeun nya teh mada butuh ieu teh. Duh, karunya si Malik. Mudah-mudahan teh betah budak teh. Penting lah sagawe-gawe we. Jero. Mana Bu Haji tanya aduh, saya bejana geuning. King hariwang, tinggal ada Jakarta kasih simpan ieu. Isukeun mah pona teh. Maju. Ya, haga. Aduh. Nah, ari maneh. Aduh, betul Maju, aduh. Nanaon? Aduh, betul. Aduh. Si Malik udah teh. Aduh, Bu Haji ka mana nya? Ieu teh telepon teh diangkat-angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca heran euy. Malik. Wah, Maju. Nah, ieu mah cai heran ieu mah. Oh, dari cai kopi tadi sarut Mang Haji teh sanes cai kopi. Cai kopi, kopinya sanes kitu. Lain gitu, tinyu. Heeh, ieu cai herang cai kopi. Ieu ge cai panas kapan? Ieu caina. Ieu kopina sanes kitu tadi warang teh. Lain cai kopi mah ditinyu. Lain cai herang dipisah jeung kopi. Nah, ieu bener kopi. Ieu caina heueuh cai kopi kan tinyu. Aku ditinyu di dieu ku Mang Haji. Aduh, apa teh Maju? Apa teh cara belinya? bawa deui dah. Aduh. Apa teh? Aduh. Poe mimiti ya gawe, aduh. Heueuh manehna betah aya ge teh betah kieu ge teh dah. Malik. Aduh, kerusuh teh. Masih teuing atuh pete. Aduh.
dompet. Balik ke dia lah kedep. Mang Haji, bentar Mang Haji. Cik mama ngomong kali kana. Aduh, mana? Bentar Mang Haji. Aduh, maneh gawe ge sapoe ge acan ieu teh. Kumaha kitu Mang Haji? Heeh, ditanya cik kopi salah. Malah caina jeung kopina teh aing ninyuh. Aing teh kagawekeun maneh. Dia marahan siam sorangan mata ka aing tadi gawe deui. Aing kan Tapi di rumah damel Mang Haji. Aduh. Aing gagal. Aduh, itu arsip kebasuhan. Nyoba aing aduh nyeri dada ieu sorangan. Bener mah teh digawe teh. Oh, terus Haji. Aduh, yang damel kayaknya macam begini pecat abi Mang Haji. Haji, aduh, begini pecat abinya. Ampura, abi jadi. Mama ada istieu mah. Aduh, ampura Haji. Haji, ampura tuh Haji. Haji, ampura, abi.